Ya Allah, asap lega dunia tehnya, si Jin Korin, pemandangan indah. Aing teh kita ngeunah-ngeunah. Gusti. Bray. Ulah, Bray. Ya maneh geuning. Cida-cidating alomat teh suka kikituan teh. Sok ngobrol curhatkeun ka urang kan urang teh teman terbaik atuh. Atuh kudu istighfar jeung Allah teh suka. Urang mah keur niis ji, ai maneh keur naon sih di dieu? Kan urang mah tadi keur nguseup Bray dihandap, pas nempo kalur anjing si Bray cik urang teh. Bukan terek ngajlok, ai maneh keur naon atuh di dieu? Ji, urang ka dieu teh rek refleksi ji nya. Urang teh keur ngarebahkeun badan ya Allah, terima kasih saya dijauhkan dari jin korin. Kitu ka dieu teh lain arek ngajlok. Ieu mah ayo we. Istighfar Bray. Kalau mah teu suka, aing mah teu suka ka maneh nu puguh mah. Kamarieu teh aing ji maneh teh. Geus Bray, ulah emosi, kudu sabar. Sakira-kirana didinya boga masalah masuk mending kene obrolkeun. Mun teh ge tadarusan ngaji di masjid, jadi tiis masyarakat teh. Justru nu mata lieur teh kan maneh ji. Aing emosi teh karena kamu. Nah, maneh nyebutkeun sabar bae, ulah emosi. Anu nyeut emosina ge maneh. Nah, saya mau jadi rada lieuran anjir. Geus Bray, geus tong ngajlok, geus. Sing sabar. Cicing ya aya sahabat tong ngajlok. Saha nu arek ngajlok emang arek balik. Pusing di dieu ge. Jin Korin. Bray, kemana? Balik. Ngilu lompang we maneh mah rieuh.